Saterasna wa min ignaihi jeung ti antara nyugihkeunana Allah Ta'ala anu mahalur Allah lahum kaitu ayyama atawa nas anna rajula sanyanyana lalaki qabla dukhulihi dina samemeh ngaduhulna itu si rajul eta piqob dinikahi kudu aya dina ikatan nikah lahu eta tetep ka itu rajul yadani ari ngabogaan dua leungeun warijlani jeung dua suku wa ainani jeung dua panon wa ghairiha jeung lian itu anu kabeh minal jawarihi nyatana tina pirang-pirang anggahota bihadatiha kalawan hiji-hijina itu jawarih pakot wungkul tah mana ayeuna ti antara ngabeungharkeunana Allah Ta'ala ka makhlukna atawa ka nas teh nyaeta yadani dibere leungeun dua ngabogaan dua leungeun warijlani tuluy suku nya dua suku tuluy dua panon jeung sajabana ta eta teh ti antara kanyaah Allah atawa ngabeungharkeunana Allah ka makhluk kan teu saeutik nya ayeuna aya jalma anu teu boga leungeun teu boga suku gitu maksudna beunghar dina dohir dina anggahota gitu ta eta urang kudu syukuranana nya wajib syukuranana kana nikmat ti Allah diantarana beunghar dina anggahota gitu ta ayeuna anna rajula qabla dukhulihi sanyanyana lalaki dina samemeh ngaduhul teh ngajima nya ngalekuy ceuk kakak bacana lamun ceuk mama jamanis mah ngungkug lamun ceuk ti Cikole mah kukok beda istilah gitu dina samemeh ngaduhulna si salaki ka pamajikanana ta eta teh kudu aya dina ikatan nikah supaya naon nyaeta supaya halal gitu henteu kaasup zina tah walakin kulama ku tatapina kulantaran kitu dakhola mangka ngaduhul itu si rajul pihi ka zaujah sorot mangka jadi naon tilkal doi itu pirang-pirang anggahota eta tata doafu tikel-tikel di faini kalawan dua tikelan biziadati doi zaujatihi kalawan nambah pirang-pirang anggahota si pamajikanana itu rajul ilaiha kana itu tilkal ado kulantaran kitu ayeuna si lalaki ngaduhul ka pamajikanana teh mangka tuluy jadi anggahota anu tikel-tikel tegasna nambahan anggahota si pamajikanana kusabab dijima nyaeta hamil tah nya lamun ayeuna teu dijima nya moal hamil atuh kitu meureunana ilaiha wallahu a'lam bishawab alhamdulillah.